Selamat malam semuanya. Kawan-kawan hareng dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya artis yang sudah top badak, top maung, top gerebugan kusararea. Ayah di nyawer ke saya masih kena timur angkalina. Panangan dalang punten. Atur nuhun. Gusti bagja pisan aing di dieu dia. Isukan orang nabuh di dieu. Oke, bertemu lagi bersama Hareng, si artis yang sudah papan atas ini. Fenomenal, sangat membumi dan di akhirat nanti. Ayo nama Hareng di sini, kehadiran Hareng di sini akan membawakan beberapa pesan yang sangat penting. Apa tuh? Coba. Di antara pesan-pesan itu salah satunya pesan titipan dari Bapak Dani Hamdani SPDI. Yakni harus menjaga keamanan, ketentraman di wilayah lingkungan RW 08 ini. Jangan sampai kita itu papaseaan. Jangan sampai kita itu terpecah belah. Jangan sampai kita itu terprovokasi oleh berita-berita hoax. Karena kita itu masyarakat yang baik dan santun. Oleh karena itu, titipan dari Bapak Dani adalah kita harus membudayakan kaulinan barudak zaman Breto. Kita pacici putri. Siarek miluan mah. Eta kalancuk nepikeun ka eueuh Arab. Siarek miluan mah. Moal aing mah. Naon dipiluan pacici putri. Geus dewasa. Era kaulinan budak hararayang deui. Jadi sia moal miluan. Moal. Oke. Ari siarek miluan mah. Lamun kuring teu miluan kumaha? Sia didodet ku aing. Pereup aing akan nyangsang di hulu sia. Upama sia teu miluan pacici putri. Oke, soklah miluan reng miluan daripada aing kudu nyangsang. Sia moal wae. Moal aing gareuleuh teh lah. Jadi kumaha Gareng carana pacici putri teh? Peraturanana gampang. Nanti ketika si Gareng bilang manona si dawalap kembang manona si dewala kembang malati misalkeun anak teh. Gitu kabogohna anak bupati deh gitu. Jadi maneh kudu miluan. Heuh sok Gareng jeung tibatan didodet mah. Terus kumaha carana Gareng? Caranya kokod kedepankan. Leungeun atuh sia teh lain kokod. Kokod. Pacici putri terelek kembang celempung eta kalau mau kembang apa? Kembang waru Gareng kembang waru. Oke. Manona si dawala kembang waru kabogohna anak bu guru. Alhamdulillahirabbil alamin Gareng. Kumiluan pacici putri dengan kabogoh dewek teh guru. Geus PNS eta teh Gareng, geus PNS. Geus diangkat jadi PNS, maneh mah tinggal ngagoler we di imah ngadagoan pemajikan balik. Alhamdulillah Gareng teu sangka. Katarima geuningananku anak guru Gareng ku bu guruna langsung bodina siga bu guru salsa. Nuhun pisan Gareng. Deui Gareng atuh. Maneh rek miluan moal. Teu hayang. Kawas budak ngahayal anak guru lah siapa ku anak RT ge ditolak. Ka tukang aing mah. Hayang miluan. Sok deui kokot ke depan kan. Oke. Pacici putri terelek kembang celempung eta kalau mau kembang apa? Hayang kembang malati Gareng. Kembang malati. Manona si dewala kembang malati kabogohna anak bupati. Alhamdulillah Gareng.
Kabogoh tadi guru ayeuna anak bupati. Keur guru teh anak bupati. Double jabatan. Jadi maneh teh kita bakal gawe di kedinasan. Goreng-gorengna maneh teh dinas kemanusiaan. Resepsionis. Ari gawena naon? Neangan awewe. Deui atuh. Oke, kokot kedepankan lagi. Lagi senang aja mah. Pacici putri terele kembang celempung eta kalau mau. Kembang apa? Kembang bungur, gareng kembang bungur. Oke, kembang bungur. Manona si Dewala kembang bungur kabogohna anak gubernur. Alhamdulillah. Geus anak bupati, anak gubernur, geus guru, Gusti Nama Agung milik madamu apa hili cek sasaha oge. Alhamdulillah. Miluan Lain kabita. Naon? Miluan. Hayang meureun lagi. Apaan tadi alim sia teh? Pajar Kabita aing. pajar teh siga budak. Pajarkeun teh apa tadi siga budak cenah. Sudah kabita aing bae disebut budak oge. Sidawala menangkeun anak bupati. Sidawala menangkeun anak gubernur. Nah, ari aing ku anak kadus ditolak. Komo keur mah ditolak teu diizinan ku kolot deh. Ayo miluan ah. Tapi aing mah rek miluan teh rek nge-request di ayeuna. Eta mah kejeng hayang nge-request da aing mah hayang alus. Aing mah rek milih kembang ketan. Manona si cepot kembang kentang kabogohna meuni terlentang. Aduh kieu we. Kieu tah. Unggal poe teh geus disuguhan ye. Disuguhan bakakak. Geus disuguhan bakakak unggal poe teh. Sok ah buru ah. Kembang kentang heuh. Kabogohna terlentang. Resep da ieu mah kanu ngadangkak lah. Sok. Aya Ci. Pacici putri terele kembang celempung eta kalau mau. Kembang apa? Kembang kentang aling, kembang kentang. Goblok sia. Menila bae geuleuh aing mah. Kembang sungsang. Untung teu kembang sungsang oge sia teh. Sia mah gara-gara dimimitian tadina aing rek eta. Manona si cepot kembang kentang kabogohna siga setan. Nah, sia jadi siga setan. Aing teh mentana terlentang. Heuh, terlentang mah terlentangan siga setan. Aduh. Aing ganti ah kembang engkol. Meh naon teh? Kembang engkol aing pokona mah. Kieu yo jadi kembang engkol mah kan kita pas manona si cepot kembang engkol kabogohna meuni bahenol. Anu bahenol nerkom, anu bujurna gede geuninganan. Cok gareng buru ah. Kokod ke depan kan. Itu anu kumaha ieu teh? Anu bahenol. Anu lejing nang ketat. Anu sok senam. Anu sok senam. Anu sok jumba. Anu sok lari di lapang baru jati. Oh, kokot ke depan kan. Pacici putri terele kembang celempung eta kalau mau. Kembang apa? Kembang engkol gareng, kembang engkol aingnya yang kembang engkol areng anjing. Ih. Mulai lancip dibalik logo aing da. Manona si cepot kembang engkol kabogohna nongtot bool. Aisyah. Anu alus meh. Apaan aing teh menta teh anu bahenol. Heuh ieu ge sarua bahenolna bahenol bujurna gedengan nongtot bool. Astagfirullahaladzim Aisyah gareng. Gusti Nu Maha Agung. Hingkasih anjing kali. Kala
rek ka dapur heula sakedeung. Hoyong kahampangan, hoyong wewes. Aing nepikeun ka eueuh we nu alus. Padahal aing teh beungeut teh geus siga Afghanistan. Jaleueun. Alhamdulillah dari itu geus samporet waktu teh. Alah, ada apa ya naon ieu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasabrang ka Tanjung Laya. Balik nama Wasaweran. Astagfirullah. Kumaunatna warung sisi irigasi sing enggal sehat sing enggal didamangkeun. Astagfirullahaladzim. Eueuh dikieuna jurig mah. Percaya tuh. Mitos. Eta mah ngan saukur sora hungkul. Teu percaya. Sidawala ngaheureuyan, sidawala ngaheureuyan. Po. Kadon jurig anu nyingkah kan. Jadi jurig anu nyingkah boa aing jurigna. Leuwih parah ti jurig berarti akang teh. Si cepot kunaon ieu? Gogoleran dia di imah atuh rek sare mah. Jurig goblok jurig. Jurig naon? Jurig aya jurig. Yeuh, ari jurig teh rupana siga kuring, rupana siga urang, sana wujudna siga kuring, matak jurig teh urang-urang keneh matak tong sieun, ngadoa atuh ngadoa. Jurig, wala jurig. Awah jurig. Jurig, wala jurig. Yeuh, dengekeun. Lamun aya jurig dihareup, tinggal sos matana eta jurig. Eta jurig moal bisa nempo. Eta jurig meuntas ke tengah jalan tuluy katabrak, tuluy paeh deui eta jurig. Lamun jurig aya digigir, cos cangkengna. Eta jurig moal bisa ka sawah. Alatan nyeri cangkeng moal bisa gawe, tungtungna teu bisa maraban anak pamajikan. Eta jurig paeh. Lamun jurig aya di tukang, sok gaun goblok. Naon ieu Tasya eueuh tangkal jurig goblok jurig. Naon Po dong po pocong.
Reudang. Cicing. Reudang. Ujang. Mani geus embung we ditangkep teh. Teu cara keur hayangna. Teu cara keur hayangna, ari keur hayangna meni sagala punya belaan itu belaan ieu keur hayangna mana. Ari ayeuna anjing aya berpelukan euy. Teu siga cara keur hayangna. Sono bogoh geus kalakon. Lara bagja geus kasorang kieu carana maleuwih hade serahkeun. Serahkeun anjing LGBT sia. Anjing ieu teh homoseksual. Si anjing berbogohan dina kieu. Goblok sia ih astagfirullahaladzim cing ditarabihkeun nya Allah dina kieu. Gareng juri gareng sia jurig mah. Berbogohan lalaki jeung lalaki sia. Tingali ka tukang gareng jurig maneh jurigna mah dihareupeun. Anjing. Aya awewe cantik. Jurig gareng jurig sia jurig masih di kieu awewe goblok. Neng. Neng awul. Mani cantik neng. Kitu aya. Saha nami teh neng? Oh neng awul. Ari neng teh Gusti Nu Maha Agung mani cantik kieu tingali buuk di jiblab. Nepi ka di pasmina kieu alhamdulillah. Bari bulu jeruk gelis kieu neng kerasa ka akang. Tuh kerasaeun. Oh, hu teh kersa. Kerasaeun. Upama neng kerasa ka akang neng kerasa dioprek ku akang. Kersa dioprek. Daekeun. Cikan, urang intip terlebih dahulu neng ieu teh rok teh neng aduh. Rada nyingsat neng rok teh. Ieu teh rok teh panjang teuing kedah singsatkeun upama neng ke berjalan-jalan naik motor jeung akang. Bisi ngait. Mata ku akang urang singsatkeun neng nya. Raridu gitu. Anjing, Naon Reng? anjing. Naon? Sukuna eueuh, Naon deui kan eueuh? bujurna eueuh, Naon deui nu eueuh? awakna eueuh, cangkengna eueuh. Naon deui nu eueuh? Boa-boa itu budak teh anak jelema eueuh. Sagala eueuh. Neng. Ari neng jurig lain. Jawab neng ulah uk neng teu ngarti neng. Neng jurig lain. Neng jawab neng. Upama neng teu ngajawab, ditakol ku ieu neng. Mending ditakol mending jawab. Tong uk. Wah, aing tadi teh jurig. Jurig aing coba jeung dioprek ku sia sagala atuh. Upama neng jurig akang bade pingsan neng. Udang geus burit. Bangkit. Manusia. Ulah kagetnya kaula Bang Somantri. Alah, yang Bang aya saha tuh Gasik ditampi enggak ditaro saha ieu teh. Aya budak ngora kasep na perti siga dewek keur ngora.
irung bangir gitu mah. Kumaha we lah. Upami dipercanten nami kaula teh Bang Somantri. Somantri di mana kaula teh di pertapan Jati Sampurna. Bade ka mana sieun? Kaula teh nyaeta palai ka Prabu Arjuna Sastrabahu hoyong ditepangkeun sareng Prabu Arjuna Sastrabahu. Kalaresan bisa nuju nyondok Prabu Arjuna Sastrabahu nage Kanjeng Raja nage nuju nyondok. Hayu urang ditepangkeun sareng kumang. Hayu mang nyungkeun teh jab mangga hayu. Nakat serius ieu Bang Somantri ditampinya tanaku Prabu Arjuna Sastrabahu janten Narpati nanging aya syaratna nyaeta kedah ngarengsekeun pacogregan di Nagara Magada nyaeta ancaman ti Nagara Magada ancaman ti salawe nagara anu bade nyaeta ka halamar ka Dewi Citrawati nanging masih kena teu aya kaputusan ti ieu Dewi Citrawati anu antukna ieu salawe nagara ngamuk kitu ujari ngepanyariosan hari ieu raja-raja ti salawe nagara teh diantawisna aya Prabu Kalasakti aya Prabu Jonggira Paksa aya Prabu Darmawisesa. Hari Prabu Jonggira Paksa manyandak para pasukan wala dia balat tamat ti nagarana. Prabu Jonggira Paksa. Ait. Hai sajumlah pasukan wala dia balat tamat. Kula. Sikap pedamtam sirgana benih Chandra sapana halimpung aing. Hayo coba merbayak sak kumpul. Bangga Gusti bangga. Alah. Asa ararat sirah euy. Ulu ieu cucungu. Dolor. Kumpul euy. Bang barang udah giruan tetep tinadahan ona sanes kara kalakuan ularek sakama-kama Lepat sinuat ke batur kelakuan teu jujur samemeh lepat ke batur pekriksa badan sakujur Ayo kumpul. Pinasti salamati kan barang dipetian dicana kapakidulan berjuang mati-matian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ayo naon itu Gusti? Yuk. Bangga. Kahayang sabilungan batur tangtu harajeun boga tekad lampah murka. Aduh Haji. Bahaya geus datang si ieu mah euy. Bahaya. Bahaya naon makin bahaya. Geura sok geus tanya we sorangan. Nyanggakeun sembah pangabaktos Gusti. Ditarima. Kulan. Ditarima. Kulan. Ditarima. Oh. Naon cenah? Diterima. Naon gunungan? Diterima goblok diterima. Ari batur nanya teh heuk jawab. Aing oge ngajawab. Cek dunungan teh diterima. Halakah pepeta. Naon cek dunungan? Diterima goblok diterima. Beu nepikeun ka kitu-kitu nah Gusti. Naon? Punten abdi mah tadi teh teka kuping naon tadi saur Gusti teh. Ditarima. Oh, alhamdulillah ari abdi mah ayeuna mah ngisi pangaosan Gusti. Janten ustad ayeuna mah di dieu di Masjid Anur. Ceramah sok sasarengan. Sareng geus sponsoran ku toko Ai Baso alias Bu RW. Pangaosan teh. Anjing mun aya pengajian sieu ku aing panggungna diragaji da. Manya aya pengajian kieu ustadna budak. Alhamdulillah sok di sponsoran deui ku Teh Yeni, Bapak Yaya, Rai Pak RW. Ketua RT 3 Bapak AA Saipudin sok nyponsoran ka abdi mah. Bapak Budiman Wijaya TA na Kang DN sok nyponsoran ka dewek mah. Kolot dewek ATM dewek eta teh. Goblok ah. Montong ngomong gitu ah. Muka jeung ngaji sagala Pangaosan. Paduli si arek pengajian rek naon-naon Pangaosan. Oi aku mah dengeunana ieu jeung mah teh. Upami pun bojo mah aya di bumi. Sadi dinten icalan seblak. Aya seblak ceker, aya seblak tulang, aya seblak mie, aya seblak baso. Eta pun bojo mah Aing teu nanyakeun pamajikan sia budak. Seblak ceker. Paduli rek ceker naon-naon oge ngan sia budak. Ceker. Teu aya da mah teh seblak dikotok teu aya. Ceker. Paduli teh teuing eta mah. Ceker. Bilih bade pesen mangga ka sumping wae kana rompok ka ditu. Beli bade seblak ceker. Duh rarayang teuing. Aing mah kabayang ieu ngomong jeung pamajikanana kumaha. Moal teu pasea we unggal poe teh sigana. Disorekan ge hare-hare we asa dijengkeun dakwah. Bade pesen. Moal sudi aja sah. Aya bade lada anu sabriji. Bade ladana sakumaha? Anu lada karetna 2, anu teu lada karetna 1. Lamun anu eueuh karetan eta mah teu jadi meuli. Sudi aing mah sudi. Bade di Gusti ge. Naon Aisyah seblak. Mangga bisi bade ka abdi pesen seblak di abdi aya. Tiasa di PO kanu Gojek kanu Grab mangga di abdi aya. Moal aing mangga Gusti. Bade progi seblak naon? Moal aing keheula atuh. Mangga di abdi teh sagala rupi aya seblak, dikawin seblak ceker, seblak endog. Kulan? Oh, mangga. Toko Ali Baso tuh alhamdulillah hatur nuhun. Di abdi teh sagala aya, seblak ceker, seblak tulang. Kulan bade pesen naon? Oh, mangga.
Mangga, Gusti pajawasan naon? Oh mangga. Gusti pajawasan naon? Oh, kaheula atuh hiji-hiji ya abi lieur ya. Abi lieur ya tong bawarangan ki nyariosna. Goblok. Nu ngomong teh. Is. Seblak. Oh ing mah, mau pesen seblak ka maneh? Teu hayang. Is, seblak. Mana seblak sehah. Teu hayang yuk. Tuh. Geuk di hareupan aing ti heula. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Nepi ka hare-hare. Allahu Akbar. Naon? Naon? Saya teh babadu gue jadi ngomong henteu. Di tukang diukna. Di tukang diukna balagug. Embung aing mah di tukang diukna. Oh nu ngomong. Toh ari hayang-hayang ting ngadenge aing ngomong. Alhamdulillah geus asar deui wae. Oh si goblok kita hitut pacarkeun teh asar. Kumaha dengeanana seulina. Selamat malam semuanya. Malam. Tahu Gusti si ieu mah socana sae Gusti. Geura sok taong kat palih ditu. Di mana balad-balad? Kulan. Di mana balad-balad? Taong ka balad itu jorauh keneh tuh. Sugan geus aya keputusan ti raja. Mangga. Uluh. Tebih keneh rupina mah. Eta panon nepikeun ka siga teropong gitu. Bisa jarak jauh eta mah. Belah itu tinggal belah itu. Uluh. Aya anu ibak teu ngangge lancingan ka resepna tukang kendang. Yuk. Mangga. Bapak Atep konveksi anu bageun ucap pasareng tekan pemaulan rik mokahan imut kanu ari emut kanu langkung jeroning urang lumampah tingkat ucap sareng lampah moal pejah moal pisan gumulung jadi
hiji matri diri nyimpai rasa matri diri nyimpai asa nu hirup rejang huripna bari nyandang kehirupan garate yang geradongkan jangkingan lemah rasa sanajan ngembasa karaganingan nama beranya bapak dedi mulia dia lupakan ngembasa garang bungan hirupna manus agas punggung bagian bungan hirupna manus agas pugu bagian nu dipayuna sadayana kumalayang awang-awang cangkingan sakuna insan Denawa samia merbayaksa denawa samia pada merbayaksa kasauran raja wayahna upama seuk ieu keputusan san aya wae urang borak-balik ieu nagara. Urang hancurkeun, urang beuleum ieu nagara sakalian. Eta keputusan raja. Siap abdi mah. Siap abdi mah. Ngiringan ari abdi mah moal nolak. Pokona mah urang lawan kabeh. Ulah rek sieun, ulah rek gimbir, duruk kabeh sagala rupa perhiasan-perhiasan Dewi Citrawati. Kumaha ieu teh pun kesan aya kana keputusan. Sorakna Aladria batur. Aya senopati, aya pati amuk-amukan batur. Nangtang raja Salawe Nagara batur, lawanan batur. Lawan. Raja-raja Salawe Nagara, raja-raja, hayo gerak lawanan ye kaulah somantri, hayo raja-raja. Kurang ajar. Sobat. Kurang ajar eta satria
Damar satria ti mana eta Raja Magadha nepikeun ka ngapijekeun siga kieu padahal teu pira aing teh hayang ka Dewi Citrawati anu geulis kawanti-wanti enahna kabina-bina geulis bawa ngajadi enah bawati kudrat geulis hate akang katarik kapatik kapentang asmaragama ku anjeun lamun diibaratkeun lira monyet anu kapelag ku cucuk didedetkeun nyeri di bedoa nyeri di jeritan menta tulung-tulung ka saha da sidik penyakit asmara nu nyamun di dina dada eueuh pikeun piubareunana geulis ye ayeuna coba-coba somantri galawanan ieu para pasukan kaula ulah moarek mundur ku sasiku moarek ngejat ku satunjang beas pilaanan ngalawanan anjeun demi Dewi Citrawati anu dipikanya aku kaula coba-coba geralawanan ieu somantri Tersangka pikarunya. ayo somantri geralawanan ya aing yang alah sia itu juragan somantri dialungkeun dulu alah itu bisa nulungan bikin ka diulang dibuka dibuntang banting gitu alah itu bisa nulungannya dewek ya cenah cinta teh buta wajar demandang harta bohong gantingan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah abade sadia dalam lagu kita boleh kompak tetapi apapun itu namanya kita itu adalah musuh kita itu harus berantem sekarang sok sialah sesuai skenario kita harus berantem Ya itu masih leman. Singkil catiga. tapi urang mah gelutna supaya teu nyeri ieu mah urang gelutna teh urang slow motion anu sigana tipi-tipi dengan gerakan teh lalauna dia urang deungeur Contohan. Hik sok atuh saha ngawewitiannya aing belum goblok idena saja. Ciat. Cuak. Di kumaha deun. Cuak. Ciat. Cuak. 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 Ciat. Ciat.
Aingkeun atuh goblok. Aingkeun. Aingkeun. Aing di kabagean. Sia we hantum nonjokan ka aing. Apaan siapa cepat dia dapat? Ganti gelutna. Ayeuna mah supaya aja gelutna urang teunggeunna dihitung. Sakali sewang. Moda dewek 5 kali, manya 5 kali. Meh adil. Sok saheula aing heula nu goblok ideuna. Aya peraturan aja. Sok atuh. 5 kalinya, 5 kali. Hiji. 2. 3. 4. 5. 5 kali. Rasa ada diteunggeun. Sok, ayeuna maneheun. Sok. 5 kali. Ulah kurang ulah leuwih. Temenang kurang, temenang leuwih. Oke. Hiji. 2. 3. 5. Blok. Naon eta geus 5? Opatna eueuh. Manya tinu 3 ngagajeleng ka nu 5. Sekolah di mana? Isi teu adil lah kitu carana mah. Jadi kumaha tuh? Balikan deui. Adil. Oke. Hiji. 2. 3. 5. Goblok. Opatna eueuh, opatna. Sik asiang hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tah eta 4. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Teh bisa. Teu kahaja meureunna. Jadi kumaha tuh enak? Balikan deui. Siap. Hiji. 2. 3. 5. 4 anjing, 4. 4. Sok atuh balikan ya. Kade 4-na, sok. Hiji. 2. 3. 4 kade 4. 5 kali. Der maneheun. Anjing. Eta geus geus 5 kali pas aya opatan. Anjing kan opatna 80 kali. Ya jadi kumaha tuh aing marek paeh we ayeuna mah. Euy kapiuhan jang. Kapiuhan siga nojang. Da urang teh hayang ningali kumaha wujud buta jerona. Can kungsi ningali urang toong aya butang anggur oprek api-api naon kan unboxing kan naon jeung teu disalempak teu naon naon ieu koneng-koneng euy. Alah sia busiat. Dawala busiat, dawala. Tingali dawala. Naon nyeriweuh naon. Aya nu busiat. Naon? Saumur nyunyuhun ieu kopeah. Can pernah ningali jenis jeung bentukna nu busiat teh kumaha? komodo buta mah Komo posisina di buta mah hayang ningali. aya leuwih. Ari nu kieu lain busiat. Manya busiat loba kieu modoh. Dawala risian naon? Ih cicing. Lele mah beuki pisan kanu kieu. Kan menang saweran ayeuna. Isukan nguseup. Eupan colek teh ieu. Eta aya kampung biji. Saeutik keneh. Alah, nah aya kampungan ieu mah. Loba sakieu mah. Hayu ah. Jangu seup. Oh.
Aing diulan waduk ku si Dawala. 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 Di podaran ku aing Dawala. Setan bewala ela balayu kurang ajar sia. Ku aing dipentang kabeh raja-raja. Ya senjata caka dipentang ku aing. Ayo Somantri. Ajar Somantri, ayo Somantri. Itu kayaan anak ieu bang Somantri anu parantos ngelehkeun sadayana para raja-raja. Wah pukahna eta cakra anu dipasihan ti ramana. Atuh ieu bang Somantri ngarasa sombongan dina dirina. Dugikeun ka anjeunna nepak dada belah kenca kaluar kasombongan tina dirina. Saparantosna bang Somantri ngengengkeun eta ancaman ti salawe nagara. Lajeng Arya Dewi Citrawati kabantun kacana ku bang Somantri jadi hadiah pikeun Prabu Arjuna Sastrabahu. Kitu ujari ngapanyariosan. Nanging aya kasombongan dina dirina. Kanca. Kaula teh geus bisa ngelehkeun Prabu Arjuna Sastrabahu. Lamun kitu carana mah Prabu Arjuna Sastrabahu teh kawani kanca. Make jeung nyetah kaula puraanan ngalawanan raja-raja kitu patut. Nah, da kaula ge teu sieun ngalawanan raja-raja kitu patutna komo ieu ngalawanan raja Pluya Pleye. Cepot Dawala. Yang lain jadi kieu euy. Jadi rada dangah ayeuna mah. Sok, ya tadi mah cekieu tadi mah ngalem nyebutna ge emang tadi mah ayeuna mah jadi kieu. Cik ah. Menirup sewang-sewangan lepas dina sabengketan. Kadarieu cepot Dawala. Kakang Semar kadarieu. Ujang nah asa beta ieu teh dundungan teh ucu. Sepanjang urang gumelar Alhamdulillah kedenganan tiasa ngengengkeun sayembara tiasa ngengengkeun ngalawanan raja-raja. Calik. tututnya sia nu awon perlu disingan kabatur ulah adiku kahade wajib dijunjung. Alhamdulillah agan geningan tiasa ngengkeun sayembara. Benar diuk cepat diuk. Ya bapak seperti montok aja tinggali deh.
Sampi kuanci paanggang kesaling muka najan hate laksono iwalu anu marengan. Aduh, Agang wilujeng Agang dikengeng Agang. Juk 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 dawala diu. Sacarake teh irung tuh. Nyetip irung sagadeung mah. Yuk yuk yuk. Lamun urang cacampuran ulah mawa kemunduran Mun urang eling wiwitan hirup mo kamalinaan nyawang ka alam lekasan pasti moka walanjoan kawuh rasa kagandung kaseni anu linuhung nu maskit nu nungtung hati ari salawasna tetep seniti tinggal karukun mi banda aji nuhun nyong coan mawa kumana dipiras balaria bapak kades anu bagara balaria senitih ngandung artikan ugaran para seniman ugaran para seniman mirip contoh jeung atikan nungtun kana Kakang Semar. Iya agan. Wayahna ieu kulantaran kaula geus menangkeun ieu Dewi Citrawati geus diboyong ku kaula. Pangbejakeun ka Prabu Arjuna Sastrabahu. Da geuninganan ku kaula teh raja-raja teh ti salawe nagara teh geuning babari eleh. Teu sapira geuninganan. Matak sok geura bejakeun ka Prabu Arjuna Sastrabahu somantri ngadagoan di ieu patempatan. Nah, agan jadi ujug kieu. Ah, lain ujug-ujug kaula mah hayang ngetes. Jig bejakeun ka raja anjeun. Yang kumaha ya? Ah, Pak. Matak sigana mah jelema nu ujug kieu mah moal pirilaeun ngajabatna ge. Boga rasa ujug iri dengki ria takabur kieu mah. Ah. Kalakuan siga kieu mah ayeuna ge dipentes ku juragan Arjuna Sastrabahu mah teu mejreal manehanana. Jik yang bejakeun jik buru-buru bejakeun ditungguan kitu ku kaula. Lami sastra jingga ngawartoskeun ka Prabu Arjuna Sastrabahu. Sadayana para narpati
di Nagara Maespati pada ngamuk kulantaran teu nampi dipaksana Prabu Arjuna Sastrabahu. Nanging teu diwidian ku Prabu Arjuna Sastrabahu pikeun ngalawanan Somantri. Hari ieu Prabu Arjuna Sastrabahu teh nyaeta hoyong ngawarah Bang Somantri. Sangkan teu jadi ujug riata kabur janten diwarahna hoyong ku anjeunna pribadi moal ngalibatkeun anu sanes. Kitu ujari ngepanyariosan. Ya Bang Somantri sumar-sumar nangtang ke Prabu Arjuna Sastrabahu. Arjuna Sastrabahu wani malawanan kaula Arjuna Sastrabahu. Somantri naya kahayang naon anjeun teh Somantri. Kaula teh teu narima intina mah. Da kaula teh rek ulun ku maula teh karaja anu sakti mandraguna piraku beranan ngalawan anu kitu-kitu wae mah salira teh nitah ka kaula. Na teu bisa gelut sorangan. Na teu bisa ngalawan anu kitu. Lain teu bisa kaula teh piraanan ngalawan anu kitu mah da babari. Nah, atuh teu dilawanan ku sorangan. Ya, naon raja naon ngaranna lamun teu boga anak buah anu dititahna. Ah, montong sok loba alasan. Hayo sia urang patutunggalan jeung kaula. Hayo. Menileuleus kitu. Moal bisa neungeul ge siga karunya, da kaula teh neungeul oge. Teu tega. Piraku kudu kuken sama kitu. Karasa. Di kumaha non? Karasa da diteungeul. Somantri. Lumayan eta paneungeun. Woi. Ieu Prabu Arjuna Sastrabahu dialungkeun ku Bang Somantri. Nanging aneh kalayan ajaib saparantosna dialungkeun Prabu Arjuna Sastrabahu lir ibarat daun anu murag. Nyaeta ngalayang dina luhur awang-awang. Kurang ajar Somantri. Geus kaliwatan kitu cara nama. Awas ku kaula dibere jurus Triwikrama. Lajeng ieu Prabu Arjuna Sastrabahu emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan, Daksina wekasan emut yen anjeunna kagungan aji Triwikrama. Nyaeta awakna bisa ngagedean lir ibarat gunung anakan lajeng dipesati ajian Triwikrama. Atu awak salira ngagedean lir gunung anakan.
Sok sia. Somantri. Tenyo sia aing somantri. Aing enak geus ngagedean. Sagede gunung dulu. Yang kamana ragragna? Naon ieu euy? Alah, ieu suku. Alah. Cepot. Aduh. Saha ieu teh? Ieu aing Arjuna Sasrabahu cepot. Sanes kieu. Manya Arjuna Sasrabahu berwes. Jeung Arjuna Sasrabahu masuk mere duit. Ieu mah sanes. Aing pot. Geroan si Somantri ka dieu pot. Kumaha nya uranana? Sok, jadi bade rokok pot ku aing pot. Nya kumaha nya uranana? Sok, turutan aing. Mangga. Hei. Abdieun. Heeh, mangga. Hei. Somantri. Tenyo si aing. Aing aya geus ngagedean. Sagede gunung dulu. Sagede gunung. Lamun sia lalaki langit lalanang jagat sok gralawanan aing. Ka dieu aing moal arek ngejat. Sok atuh. Sok carioskeun ku salira. Asik aing ngabejaan teh atuh. Sok. Lamun sia lalaki langit lalanang jagat. Tah eta lamun sia lenang. Lalanang. Lamun sia lalaki langit lalanang jagat. Hayo gerak ka dieu. Geus we sakitu. Maneh anu geus. Cukup, sia teh cukup. Cepot. Maneh anu geus. Kamana eta lompatna raja kurang ajar teh. Tekanya hoan ku Bang Somantri, ieu panangan raja langsung ngebe kana ieu warugana Bang Somantri. Sok sia. Somantri. Ampun kaula nun raja. Dek kumaha sia geus kieu? Sok rek kumaha sia maneh lamun geus kieu? Kumaha lamun ku urang kieu? Bisa keneh teh maneh nyerenteng. Tadi mah ceuk maneh kumaha mun maneh nyerenteng sok ayeuna nyerenteng. Bisa teu? Ampun kaula nun raja. Pada disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, hapunten tina sagala rupa kalepatan kaula. Da sidik atuh kaula teh sasatna hoyong ulun ku maula teh ka raja anu titising Wisnu. Geuning pranyata salira teh titising Wisnu. Oh kitu. Leres kaulanan jadi menta hampura. Leres kaulanan bener ieu teh menta hampura teh. Bener kaulanan leres pisan kaula nyungkeun di hapunten tina sabudaya kalepatan sok dilepaskeun ku aing. Rek kumaha Somantri ayeuna? Ampun kaula nun raja. Ayeuna kaula pada serah tibongkokan kaula nun teu wantun kumaha wantun ka salira. Heuh, bisa wae dihampura ku kaula. Tapi aya syarat anu mutlak. Naon kaula nun? Da kaula teh ka Dewi Citrawati teh rek laki rabi, rek titikah. Ngan Dewi Citrawati hayang mas kawin pangmawakeun Taman Sri Dewedari. Tanpa tamananana Batara Wisnu ayo anu ayana di puncak Gunung Guntaran. Pek kumaha cara jeung katang tuanana pikiranku Andika Somantri Kakarak bisa dihampura ku kaula. Aduh Gusti. Rumasa kaula teh jalma gede dosa geus camplakan jadi raja. Hapunten kaula nun Gusti. Barang ieu Somantri nuju bingung ku cara sareng katang tosanana mindahkeun Taman Sriwedari. Sumara sok rasana teh katebihan. Kang Mantri! Kang Mantri! Ya ayi Kang.
saha eta? Ya ayi sok rasana Kang. Sok rasana eta teh. Ya ayi Kang. Aduh, sok rasana. Sok rasana. Panggih geninganan sok rasana. Ya Kang ninggalkeun. Sugan teh moal panggih deui sok rasana. Mata Kakang ulah ninggalkeun ayi ya Kang. Geus hiji ketua ieu teh nyaah pisan ka Akang teh. Hayang babarengan jeung Akang, bung papisah jauh. Geus katarima Akang dina damel teh Akang di dieu Akang. Geus Akang geus katerimai, tapi Akang teh nyieun dosa. Nyieun dosa. Nyieun dosa naon? Nyieun codeka Akang teh nangtang ka raja. Ari sugan Akang teh eta raja teh raja teu bisa naon-naon geuning raja sakti turunan Wisnu. Nu mataktik itu Akang teh asa boga dosa rai. Ya heueuh da Akang masalah watak ajak anak. Anak oge. Naon aya hukumanana? Ari hukumanana teh nyaeta kudu pangmindahkeun Taman Sriwedari nu aya di puncak Gunung Guntaran. Tah kitu Akang teh bingung dina waktu ayeuna rai. Taman Sriwedari anu ayana di puncak Gunung Guntaran. Bener. Apal anak mah. Apal anu. Apal ti mana ari anjeun? Da anak mah di baheula ge ulan-ulinan wae atuh. Baheula teh anak mah sok ngojay Taman Sriwedari teh. Tempat niis anak mah marukana mata kuawuh atuh kudu kenal jeung Padani. Kudu kenal jeung Padadi Mulyadi RW. Kudunya kudu wawuh jadi dibejakeun. Sok atuh. Kumaha ieu carana? Tapi bisa rai mindahkeunana. Gampang. Ayi teh boga ajian. Ajian naon? Sok. Akang peureum we Akang. Sok rai Akang peureum. Lajeng ieu bang somantri meureumkeun socana sareng sok rasana. Nyaeta ngawatak aji sarining gampang sapola-pola he gampang satingkah-tingkah he. Barang dibuka ieu soca ieu sok rasana sareng sok mantri tos di Taman Sriwedari. Tah Kang ieu Taman Sriwedari teh. Aduh luar biasa rai geuninganan ilmu teh. Tah ayeuna kumaha cara mindahkeunana? Gampang. Cicing sok peureumkeun deui. Sok. Peureum deui. Ieu Taman Sriwedari dak dumadakan pindah ka alun-alun nagara Maespati ku ajian sarining gampang sok rasana. Kitu ujaring carita. Kang, tinggal Kang, bentar Kang. Aduh. Naha geuninganan pindah ka dieu? Nya, cek ayi oge mata ayi mah kudu dibawa ka mana-mana oge. Ngarah apa? Ngarah bisa mantuan Akang. Lamun ayi geus bisa mantuan Akang, Akang gue kudu mamawa ka ayi eta janjina nya. Janji Akang moal ninggalkeun. Lajeng surak-surak manghambal-hambal ti para narpati anu nyaketan bade ngucapkeun kawilujengan ka ieu sok somantri. Saudara Aladri batur, narpati nyaketan batur, narpati nyaketan. Aduh, Rai. Wayahna Rai nyumput heula Rai. Wayahna nyumput itu raja bade ka dieu Rai. Mungah. Hayang babarengan sini tinggalkeun. Moal ieu nyumput heula. Atuh Kang anggap we ayi mah hileud nu aya di dieu kitu. Dedemit anu aya di dieu embung bukan hayang babarengan. Anggap we ingon-ingon Kang. Yai nyingkah heula Yai sakedeung ieu mah. Moal Kang moal bisa nyingkah Kang hayang babarengan tuluy jeung Kang Mantri ieu mah. Yai sakedap Yai nyingkah heula Yai sakedap ieu mah sakedap. Moal. Sok rasana rek nyingkah apa moal? Moal. Sok rasana tingali ieu. Rek nyingkah apa moal? Moal Kang mangga ieu mah leuwih hade dipaehan ku Akang. Jeung jebatan ayi kudu nyingkahan deui Akang teu ayi mah teu sanggup upama hirup tanpa Akang. Sok rasana nyingkah sakedeung. Moal Kang moal Sok rasana nah sia teh. nyingkah sakedeung mung ayeuna mah mun nyingkah
nyingkah sakedeung lajeng ieu bang somantri ku reuasna dugikeun ka pananganan ngucur kesang lu atlet kesang dugikeun ka leueur ieu cakra teu kahaja kapentangkeun ku ieu bang somantri ka jajantungna sok rasana atuh ieu sok rasana nu mah simpati tu maka diperlaya montar bangsat sok rasana ningkah sakedeung sok rasana teka aja sok rasana ya wis kena dihin pinasti mapak baya wis kena lara ngomongku teka aja akang terai teka aja ama sanes dihaja kaula teh ama sok rasana hirup deui sok rasana teka aja akang teh sok rasana lajeng aya swanten ti katebihan nyaetana warugana sok rasana anu kaluar dina wujudna Kang Mantri ieu ayi Kang ayi moal kabalik ka alam nirwana ayi rek cicing heula di alam antara Kang paya-paya balik oge ayi mah hayang bareng we jeung Kang Mantri upama seug teu bisa bareng jeung Kang Mantri ayi marek nungguan we ke dina mangsana aya hiji raja anu ngaranna Rahwana jadinya ayi bakal nyusul ka Kang Mantri kembang penyetik senebaran sari tutup lawang sigotaka Kanca pamirsa sadayana lalakon parantos tutu carita parantos tuntas rombongan saja pamit undur diri hapunten dina samudaya kalapatanana sanes kirang sono sanes bosan nanging waktosna parantos dugi wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum